Mantap ya. Enak gerakan. Inti. Siap ya. Set. Satu. Dua. Tiga. Empat. Tarik balik. Lima. Sip. Ya. Enak, tendangan akhir. Hei. Iya, mundur. Mundur. Tong batuk batal. Ayeuna urang peregangan. Satu. Nah, itu. Puas ya. Puas ya. Puas. Udah pasur kamunya. Ayeuna, yeuh. Rek nyobaan ngaranna ieu. Aku. Kurang sawa. Ya, kawanana. Oh, eta ngompol. Asal calawak. Siap. Ieu. Siap. Tapi ieu teh pokok can perkenalan. Agus ya. Apeng. Tilu AKB, tilu nage. Heeh. Agus, Apeng, Ade, Aheng. Siap. Siap, enak gerakan anu pelemasan. Oke. Siap. Rileks. Ke depan. Ini. Iya, tarik. Awas, kan ieu. Ya, nah, eta rileksna ya. Sakina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atur nuhun. Oh, nuhun. A few moments later. Baiklah, murid-murid Abah yang tersayang, ya. Ini tadi namanya siapa? Apeng. Ini Agus. Ini Ade. Ini Aheng, ya. Alhamdulillah. Kita ngompol. Sebenarnya, ya, dalam dunia persilatan itu ada gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan pamungkas, ya. Gerakan pamungkas itu adalah gerakan di mana kita menaklukkan lawan dengan sekali gebrakan, dengan sekali pukulan, dengan sekali hantaman. Montong cecengiran wae ngewa jika sero. Yeuh, mane deui yeuh, eta murag ta beungeut. Teangan heula, yeuh, lap yeuh acai. Yeuh, nyari gerakan-gerakan teh ari eceu mah boga aya tilu gerakan inti. Ya, orang peragakeun. Tapi sajan peragakeun aya jurusna eta teh ngaranna pertama jurus ente preme. Ya, ajul buah. Aya jurus ajul buah. Jeung sengseong ragrag. Aya eta tilu gerakan eta memang hese di kumahanya ditangkal ku musuh gitu lantaran gerakan-gerakan eta mah gerakan-gerakan anu can pernah diajarkeun ka murid-murid ece atawa abah anu sejen kajaba nu tiluan ieu nu borokok kungkulnya. Aing jadi garo-garo taatul lah aing. Gusti nangan duit nepikeun ka kieu. Tah kayaknya jadi kieu. Pertama nu jurus entep senok dimulai dengan gerakan seperti ini.
Nah, lamun jurus tadi tenan ajul buah, kieu ajul buah.